Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu sim kuring bade maparkeun ka balarea yen urang teh penting ngajaga kasehatan. Kasehatan bisa disebat hal anu pokok anu kedah ku urang dijaga tidak ngoran nepi ka jaga. Kasehatan oge tiasa disebat kanikmatan anu luar biasa anu teu aya bandinganana. Hadirin anu dimuliakeun ku Gusti Allah, aya seueur cara kanggo urang ngamumule kasehatan pikeun diri urang. Mimiti ti kasehatan raga atanapi jasmani diteruskeun karena kasehatan jiwa atanapi rohani. Tah, upami urang hoyong sehat jag-jag waringkas, urang kedah soson-soson maresihan diri urang tina sagala kokotor bade eta kokotor rohani atanapi kokotor jasmani. Upami meresihan kokotor jasmani mah kurang resep mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala anu bisa nyebarkeun urang kakenaan ku panyakit. Tapi meresihan kokotor rohani mah ku urang kudu nganingkatkeun kalimantan ieu Gusti Allah. Tah, kasehatan teh lain saukur bersih tina sagala rupa, kusabab nu bersih teh cantang tu sehat. Tapi ku urang aya usaha keur meresihan eta awak atanapi rohani. Didinya aya poin awak, urang bisa kagerakeun nu matak bisa jadi ngajag-jagkeun raga urang. Jadi sehat teh lain saukur kudu bersih, tapi urang oge kudu miboga aktivitas anu bisa ngagerakeun awak urang aneh loba racun anu kaluar tina awak urang. Kaluarna mah bisa ku keesang, ompol jeung sajabana. Inget ieu kecap, sakumaha beunghar eta jalma upami anjeunna teu jag-jag mah tiasa disebat rugi pisan jalmana teh. Bisa nganikmati kabeungharanana, tapi inget kanikmatan anu utama nyaeta upami urang beunghar nya dipaparinan kasehatan terus salamet dunia jeung akhirat. Tah, kusabab kitu sok urang ulah nyiar naon-naon nu bisa jadi pipanyakiteun, tapi siar mah naon-naon nu bisa piduiteun jeung pisehateun. Inget piduiteun jeung pisehateun, upami piduiteun tapi teu dibarengkeun ku pikasehateunna mah ulah. Sabab kenal nyiar duit ari tangtung anda urang kudu gering mah. Talung keneh nyiar pikasehateunna da ari geus sehat mah urang teh bisa nyiar duit. Tah kukituna urang salarea kudu ngajaga kasehatan teh. Ingat nu beunghar bari gerong lamun ditanya hayang naon pasti jawabanna hayang sehat. Tah kukituna urang bisa nyimpulkeun kasehatan teh leuwih beunghar tibatan harta nu ku urang digugulung. Dupi sigana mah sakitu bae anu tiasa dikapihatur, hapunten tina kasalahan jeung inget hayu urang kudu sehat tur jag-jag dina raga jeung rohanina. Sakinten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.